aing teh boboh ka maneh. Maneh leutik kena oge can bae atuh. Coba mun geus bulan ku aing tarima. Atuh kan bae. Berarti kata aing nempel geus bulan aja. Ih kudu. Lajeng aing mah kudu buluan anan ge. Ih, nampung geus bae embung mah ulah. Anjing duit teu boga budak sebab poe eueuh majikan di imah ngecaprak aing kudu ngejual sepeda mah nya hiji-hiji aya teh karuhun aing ieu melangku budak teh aduh Aing boga budak maneh boboh ka urang. Mana? Panas akan keringat tuh. Sok. Bebem, kenapa kamu? Anak sekarang galak tuh mah. Sama AA aja, pokoknya ayo pulang. Ayo. Si kita nak kadon dibawa ka buksa itu. Geus aing makan pasti lupa aing Ini Bebem, kamu kenapa? Udah juga tahu tadi tekan si bocah gitara di sana tiba-tiba ketakutan. Apa aku naon? Dah langsung lompat. Tuh kan tuh karunya si bocil. Ayo terus semua. Diam aja neng. Milu yang milu. Milu dia bisa digegel. Ayo. Ayo. anjing bayang we ya mah balik teu moal duit budak teh kapangi cilaka 12 ieu mah pasti we dudar anjing pamajikan aduh anjing capek deui sirat dak we Jalu aduh mah atuh Jalu neangan duit jeung neangan budak ieu Tadi nggak ada di situ tuh. Tuh. Mama Jo. Enak ya daun ya. Woi. Cabut. Anjing, dewa kerudak anjing. Kang, kunong Kang. Budak eueuh anjing pamajikan di imah amuk-amukan. Tekunan Tegablak henteu. Aduh, aing. Aduh, tolongan aduh, tuh kieu. Aduh. Anjing geuning si ieu. Anjing. Mana hutang? Buat bayar ah. Aduh, Kang. Aduh. Wah, bayar. Wah, Wah, kan bisa pada ada. Kang. Cicing. Eta kuku. Aduh, anjing. Apa sih dong aing? Anjing, bodoh dere aing. Pak kunaon Pak? Hai balik Pak. Kunaon sia 2 poe teu balik-balik goblok. Minum manis tuh anjing nyarek adan ka aing. Bapak ben nu ngeulan tuh. Ya tuh balik Pak. Ai panas di mana? Geus ulin. Aduh. Balik. Anjing.